2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIM abdi sareng rancangan bade ngadamel kadaharan Sunda nyaeta tahu pedas. Nepangkeun SIM abdi Tegar, SIM Abdi Evan, SIM Abdi Jena. hayu urang langsung nyieun tahu pedas. ayo. Bahan-bahanna nyaeta nu kahiji aya tahu nu meunang ngeureutang, nu kadua aya engkol jeung wortel nu meunang nyiksikan, nu katilu aya tarigu nu geus dicayan jeung bumbu-bumbu penyedap rasa. Langkah kahiji nyaeta engkol jeung wortel ditumis nepi ka rada layu. Anu kadua nyaeta ngasupkeun bumbu penyedap rasa kana tarigu anu geus dicairkeun. Terus diaduk-aduk nepi ka rata. Sanggeus ditumis, wortel jeung engkol diasupan bumbu penyedap rasa. Eusian bagian jero tahu ku kol jeung wortel anu geus dibumbuan. Terus dicelupkeun kana campuran tepung anu baseuh nu geus dibumbuan. Saterusna nyaeta tahu digoreng nepi ka warnana berubah jadi golden brown. Two thousand years later.